Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pukersana kudra sareng iradatna Allah. Urang sadaya ku Allah masih kene kapercanten yuswa uga ditambi sehat wal afiyah. Mudah-mudahan ia yuswa sareng sehat wal afiyah urang sadaya cing tiasa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin diangge ibadah ke Allah Azza wa Jalla. Sholawat sinareng salam mugia salamina ngocor ngagolontor ka Nabi anu terpilih ka Rasul anu jadi panutup yakni Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya insyaallah kaangkeun umat Kangjeng Rasul anu bakal kenging syafaat engke di yaumul kiamah. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadaya, ketika urang diuji dina ieu kahirupan, hapunten tong poho kanu tilu hal. Poin anu kahiji istiqomah dina sodakoh. Poin anu kedua selalu tersenyum. Poin anu katilu selalu bersangka baik ke Allah Azza wa Jalla. Ketika wargi sadaya dina ieu kahirupan diuji ku Allah ku serba kakirangan, kirang duit, kirang beas, hutang weh loba kamana-mana, tetap sodakoh, tersenyum, berhusnudon ke Allah tong dilengitkeun. Bahkan jalma panghebat-hebatna di alam dunia, jalma anu mampu nyumputkeun kasusahna, jalma anu mampu nyumputkeun kasedihna, jalma anu mampu nyumputkeun kanalangsaanana dipayuneun papada jalmi. Padahal itu jalmi di saat eta keur bingung, keur nalangsa, keur sedih. Mudah-mudahan wargi sadaya kalebetkeun golongan jalmi anu istiqomah dina sodako, selalu tersenyum dan berhusnudon kepada Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.